Songking Raja, naskah karya Kamil Mubarok, Gara-gara Gadget dengan sutradara Ridwan Saidi Bowie Getih. Selamat menyaksikan. Papi geus aya investor kudu datang, edek join jeung perusahaan papi. Jadi papi kudu buru-buru ka kantor Luna. Kan dinten Sabtu, Pi. Kita lagi libur. Nya, Luna eta dinten Sabtu, tapi itu investor datangna dadakan Luna.
Jadi papi kudu buru-buru ke kantor. Luna saya, mami juga sarapannya di luar ya. Soalnya lihat nih ada acara penting, beauty class tuh, tinggal produk nage langsung diimpor di Hangul. Pilih, abi mau pada sarapan juga di mana? Siap, Pak. Nih, abi ada tujuan masalah. Hah? Masalah? Aya masalah naon, Luna? Sok nyarita ka papi, nyarita lah didangukeun ku papi. Ge sok buru nyarita. Nya tapi tong ayeuna nyaritana. Papi, erek ka kantor buru-buru. Tuh nyarita ka si mami tuh. Nah jadi kamami. Aduh, Luna sayang, kamu kan udah gede. Coba dong, selesain masalah kamu sendiri ya sayang. Jangan manja, gerak kamu teh. Tapi naon deui, Luna? Luna, kan papi biar geus nyarios. Lamun ayana naon nyarita. Butuh duit, sok minta duit. Ulah ka papi kasih mami tuh. Si papi mah. Iya Luna sayang. Kamu mau apa? Mau sepatu baru, mau tas baru, semua mami beliin. Tapi jangan sekarang ya sayang, mami lagi sibuk. Kalau mau cerita, tuh ke si kakak. Nah aja ke abi. Buat lagi cerita naon ih wayah dia. Asal reak mah Bandung lagi. Apa Beb? Udah di depan? Ya udah, ini aku berangkat dulu. Beb udah di depan. Bawa ka imah bebek teh atuh. Ayo we ulin di kosan. Nyanggeus papi ge ini teh heula nya. Kakak teh lindek ini bieu teh. Astagfirullahaladzim. Ih, kakak ngobrol atuh. Ngobrol da wau. Iya kita ngobrol ya, kercetan di WA. Astagfirullahaladzim. Ya kan, Beb? Iya. Yuk, Beb, berangkat. Ayo. Bapak, kantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papi, mami nebeng dong. Tuh, udah cicing kolot muing. Ya. Abi dengan ukur yang nyarita. Mi, Kak. Nah, hasil tetiasa ngaluangkeun waktu Kang ya Abi. Teu moal Abi bari nage. Mani teu bisa mentingkeun budak sorangan dibandingkeun nguruskeun urusan anu sejen. Geningan. Budak nage teu diperhatikeun. Ku indung bapana. Katut deui rajamna. Komo deui kami. Pasukan ruwet. Jeung antena. Kudu nyarita ka saha atuh abi teh? Ka kami we. Bung.
Luna engke lamun misalkan baru dak ka dieu nya ulah dibere nyawa kuring ke dieu nya. Siap. Di pede pisan. Anu di teangan mah lain marane, tapi kami Pokemon. Ambiar. Dagoan we baru dak mah pasti neangan kuring jeung gelasan da kudu sunna. Ya naon, kan kuring di dia. Oh iya. Luna ningali Pokemon tuh. Jeung Pikachu. Tuh. Cek kami ge naon, anu di teangan mah jelas-jelas kami nya Pokemon. Pikachu. Kaya aya ge layangan jeung gelasan. Yuih. Level geuleuh. Layangan. Naon? Urang mah mau mimpi di maneh ah. Nah. Maneh mah geuleuh. Level. Urang mah jadi Pokemon. Pokemon kuya. Ayeuna mah barudak lain deui neangan kuring. Ngadon neangan sasatoan teu jelas kesana di mana. Dicagap ge nyetrum. Pokona kuring geus teu bisa ditarik ulur ku zaman. Lain masalah kuring nyangsang ditatangkalan anu eueuh daunna gara-gara jalma ayeuna henteu deui go green ngadon goyang shopping. Lain masalah kuring ditambal kuremeh nu nepikeun ka awak cepel. Kuring diapungkeun di uluran nepikeun ka jauh. Diberebet nepikeun ka cangkeulna. Dikenyet nepikeun ka capena. Pokona kuring moal deui nuturkeun angin. Kuring rek leungit di zaman deuleu aing dadas. Aing dadas kieu nu matak ayeuna bakal mawa ieu TV. Layangan. Ari anjeun saha? Kuring kaleki. Ayo wih. Kuring mau datang orang layangan. Ieu saha deui? Kuring Bobo, Bobo. majalah Bobo. Kuring ge sarua, teu diperhatikeun. Dipohokeun ku zaman. Bantuan, ayo. Ayo urang wih weh. Ayo. Tinggal ya, gara-gara marane, layangan kaleci
Hadir. Angge. Hadir. Angge. Kemana atuh si Anggi teh? Teu damang wae. Angge. Hadir. Hadir. Anggi. Angge. Hadir. Aya nu tacan kaset. Abi nangka abi. Saja nak. Anggi. Carinya tarada kaset. Ngomong. Barudak. Kurang tante. Ayeuna maraneh maraen heula. Arek uli naon atuh? Ngopi mah heula we. Ngopi palayung gambreng. Kunaon? Hayang ucing. Buru-buru. Ngopi palayung gambreng. Kunaon? Hayang ulinya. Borak manggar ucingan teh licik aya kitu teh. Tarik atuh. Kuring di dia, ayeuna di dinya. Menita boka. Kucing. Kuring kadinya sorangan. Ayo, ulin deui. Ngopi palayung gambreng. Ada kucing naon? Kopi mah we hayo tadi ulin mah henteu. Kumaha lamun nanyakeun? Masalah. Kasih Luna. Ayeuna kucing naon? Kumaha lamun ayeuna ucing patung? Kumaha? Jadi anu ucing kudu ngabodor. Nu lain ulah aya nu seuri. Mun aya nu seuri berarti eta ucing. Bawa atuh. Jadi patung naon ya? Eje. Urang jadi patung ngicep Doa. 347 564 salapan. Bodak, urang boga bodor ya. Urang teh di nasi udin beli nasi padang. Pas ditelepon, si Udin beneran beli ke Padang.
barudak aya rumah sakit jiwa nu garelo naek ka ligang listrik. Pas dokter mecakan kaluhur aya tulisan ieu tihang listrik. Lu nih atuh capek ngagodor teh. Bisa ada cie. Parane apa kan? Wujud. Kunaon wujud. Sabab osok susu. Tapi harap disetel. Balik aing mah. Balik sok anger bolang mah hese di tasana ge cie. Undungan. Memang barudak. Hadi yuk. Yo tinggali undungan yo. Hayang naon? Oh, hayang sorry. Oh, kurang. Naon dulu? Gimana enak kumaha tuh yuk? Ada keluar dari mall, aku kucingan deui. Tong undungan. Tapi tong kudung janji. Yo. Oh, nyawa kayu. Ayo. Homimpa layung gambreng. Tuh. Ari ayeuna rek kucingan naon? Cing naon? Kumaha lamun nanyakeun deui? Heuh. Ayo, kasih lu ayo. Ayeuna mah ucing sumpah. Kembali. Hitung lah. Pangitungkeun ah. Rumput di mananya? Geus ketepatan. Hiji, Video we ah. lima, 900. Angger, barang mah angger. Tong gitu atuh teu kaci ah, bayar pun. Bisa cie. Bejakeun poe ka si tante aing tentara. Asli. Kundungannya saya tahu. Cukup mana ah? Isin ke urang mah. Laun, panggilan si Anggi. Teuing tinggali urang mah aman nyemputna. Anggi pake cipna. Yang kemana si Anggi atuh teh angan. Jangan we, bakal kasih tante si Ayu mah. Ngadu. Yuk, mana cerita mah. Aduh, Anggi sayang, astagfirullahaladzim. Udah, aku berhenti. Tetangga. Ngewa, Iya, yo. kudungan. Cicing. Kurang dia. Yo, duh kata terang kan. Keterangan naon. Datek. Iya nih. Atuh. Anggi, kenapa ini si Anggi? Ngaku ieu nama pundungan. Tentara setama tenggar kalungan. Ari nu sajana kamarana. Nyanyi
Angge. Hadir. Angge. Hadir. Woi. Yo. Ayah surprise. Tuh, ini anak. Oke, barudak. Oh. Geus ayeuna marana dahar heula. Yes. Naon? Aman. Naon nu aman? Di data. Data naon? Data siluna kan. Oh, ya bener. Kok kumaha data siluna teh? Jantan ya. Nama indungna Ibu Susi. Nah, akurat teh eta teh. Akurat atuh tante. Anak di mana? Di gulu-gulu. Oh, gulu-gulu. Eta parasi sagala neangan rupa. Oh, nyaho kumaha cing data anak kumaha di gulu-gulu. Jantan, nami tadi teh nami ibuna Ibu Susi. Ibu Susi. Pun teras nama bapakna Bapak Ahmad. Ahmad. Nomor teleponna tah atas kami kirimkeun. Ah, geus. Geus telepon ah. Telepon ayeuna. Geus. Geus depe aku matakan. Geus telepon. Halo? Halo. Bapak Ahmad. Asisten. Ih, maneh mah. Maneh deui pake salah sambung. Halo? Halo. Asisten. Bapak Ahmad. Nya laras Bapak Ahmad. Bapak Nauna. Nya panginten. Nah, Kumaha? abdi Tante Bella. Hmm. Penculik anak Bapak. Terus? Ya. Lamun anak Bapak hayang selamat, Bapak kudu mere tebusan 2 miliar. Hah? 2 miliar? Nya, Ukur 2 miliar? nya. Mana? Tapi tong ayeuna. Ayeuna mah eueuh duitna. Sarukeun aja bohong atuh. Nyangke we tuh. Ayeuna saya rek aya itu nyieun konten ke di YouTube-nya. Teu paduli abi mah pokona mah tebusan mana ieu si Lura diculik ku abi. Banyakeun bae sakaliana mi HP. Iya, pokona telepon indungna nya, saya keur sibuk. Langsung telepon tah, ke Anak nomorna. Bapak diculik. Kan bae nyieun deui. Ya sok tulis lah. 0898 genep 27 genep 47 505. Oh, Tong geus. dipe nya eta nomor WhatsApp abi. Nomor indungna. Oh, enggak saya bae da bisa. Eta geus dibere nomorna langsung we telepon indungna nya. Jadi tebusan anak ka indungna gitu. Pak. Atuh. Ayeuna dititahin naon nelpon indungna. Kumaha geura? Nah, tos we telepon atuh indungna. Oh, maneh ngeuna. Halo? Ibu Susi. Iya. Indungna Luna. Nuhun, sapose. Abdi Tante Bella, penculik anak ibu. Hah? Penculiknya? Lamun anak ibu hayang selamat, ibu kudu mere tebusan 2 miliar. Hah? 2 miliar? Heh, Akika ini lagi di jalan mau ke tempat karaokean. Teu paduli, anak ibu teh diculik ku abi. Ih, nya teu bisa juga gitu atuh. Akika teh lagi sibuk mau bikin konten. Kumaha sih? Teu paduli nya bisa lah bu juga. Dengerin ya, kalau mau telepon aja kakaknya, jangan ganggu-ganggu saya ya. Gimana sih, udah tau lagi sibuk? Nyatu nomor lanjutna, tadi juga gitu. Muncrat. Udah ada ya nomornya, langsung aja telepon, jangan ganggu-ganggu lagi Akika, lagi sibuk nih. Anak ibu diculik, Bu. Nasib
Abi yang di dia mah tuang jeung emi tuh aya sangu terong daripada di mah naon jeung aron. Mun kitu mah tuh ngaraju maneh teu ngarani tante. Emang Lain kitu tante kumaha si mama geus pae, si bapa geus pae. Balik ka mana? Kasih kuah kayak bisa dijebrod ai tante. Rumah ka mana deui da geus digusur sok. Iya tante mah ayeuna tak aya babaturan si Luna anyar. Tante mah teu ngarti abi mah jadi we nyeri beuteung. Sok tante aya yang dipencetan. Sok abi didoakeun atuh tante ting bunghar. Anu awe ngadua. Rek iraha beungharna kieu-kieu wae hasilna. Gas. Pokona mah tante geus jadi hate komo ka kolot si dieu, si Luna. Isukan tante rek ngalaporkeun ka ieu ka kantor polisi. Jangan tidak dek tuh, woy. Tidak dek tuh. Mana deui asisten? Mun ditengarti. Sini tante teh kerjari HP, kakolot barudak, eueuh nu nebus hiji acan. Paingan we atuh, babaturan tante tah di IPA, Ikatan Penculik Anak. Mun deui nulik budak, da ieu geuning hasilna, kolot budak hare-hare. Selfie deui, geulis diantep. Deikeun. Jam jaya maneh oge ieu teh. Geus ciri hate tante mah. Rek sabar rek nepi iraha tante sabar. Ini kolot ayeuna mah juga kitu. Budak teh dihariwangkeun, teu salah diculkeun ka mana ka mendi. Tuluy we kana gadget tah ditumpul. Geus, pokona mah nya barudak kabeh ku tante rek dibalikeun. Het heula. Tak bisa gitu tante. Tak komitmen. Ongkona diculik tapi dibalikeun. Kumaha benar teu barudak? Benar teu barudak? Barudak. Bersatu tak bisa dikalahkan. Barudak bersatu tak bisa dikalahkan. Geus jangan dek maraneh teh. Pokona mah keputusan tante nya. Maraneh kabeh rek dibalikeun. panas dan haradang. Papi teh juara idol. Main naon teh? ML lah. Kalau aya ketinggalan Allah Akbar. Ikut
Bisa gitu. Bisa. Sok lah, papi mah make turet. Tapi melindung pisan ih. Noraka syakat kelot nyebut lu. Sok buruk main lah, teh maju teh. Ganyak, Papi mah kiper di tukang. Buru maju. Ya, HP papi ngelek, HP papi ngelek. Ya pae sari papi pae, aing pae. Jadi gara-gara papi dah. Mami mung di nyaman HP. Gara-gara teteh. Gitu ngeleha. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul. Sok kerek asup pada urut pantoan atuh. Alhamdulillah. Sahanya. Depangkeun abdi teh Khadijah. Tah, ieu cara ge abdi. Namina Abdi Bang Deri. Aya pikir saeur naon ieu teh? Astagfirullah. Tong deukeut teuing atuh. Astagfirullahaladzim. Bapak ana ma'anul. Anul ini kilut. Kuliah ayuha kapirun. Arti gitu. Benar anak bapak diculik. Nya, kumaha kitu? Astagfirullahaladzim. Mami kunaon ceurik? Dari mami itu curi. Oh. Kunaon? Nyarita. Nyarita. Bapak, pepeje anak bapak leungitnya, anak abi oge wae nya. Angkat ngaji, didoakeun, we salamet kaayaan hujan, nyendak payung. Teuing deui bapak, Nah, kamana teuwit apalin jalan balik? Tadi bare Google Map. gara-gara manusia bapak geura. Dicenderung tah teh di mana wae, anak abi jadi palit banjir. Astagfirullah. Umi. Ieu kumaha geura umi ngagon ieu geura. Foto sakit. Astagfirullahaladzim ibu. Nah ibu mah budak leungit teh bet biasa wae. Ih, terus kudu kumaha atuh? Astagfirullahaladzim. Ya, ibu bapak sareng kakak nu nangis nu lincah. Keudana mah teu biasa wae. Padahal nu HP jika
iman. Kebersihan sebagian dari iman. Virus corona sudah tersebar di Indonesia. 2 orang di Depok. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau itu menimpa kita? Masker di Jepang dibagikan secara gratis. Di Indonesia, masker memeledahkan harganya. Astagfirullahaladzim. Abi itu jaya masalah. Amin. Salawat ala Muhammad. Salawat alaihi wasallam. Salawat ala Muhammad. Salawat alaihi wasallam. Geus atuh geus. Tuh bapaknya tas degret ayeuna mah mangga. Calik kakak ibu. Ayo, Tadi titah riweuh, ada titah calik kumaha sih? ayo mah. Ketek mbak. Tuh ayo merosot. Enggak bapak calik mah. Ya, lah. Calik bapak calik. Umi nahan nangtung kesopan ayo Umi calik. Astagfirullahaladzim. Yo, bapak, ibu, sareng kakak, pamitos ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mah. Hape alalurang teh janten rada lega pemintenna atuh. Ya alhamdulillah aya kitu nama. Abi mah nitip we siruna teh darah daging bapak sareng ibu, kedah nama dijaga. Tipikannya ah. Tah dengekeun. Hayo we beauty class. Bapak. Abi mah tadi pas eta ngarah-ngarahkeun terus. Janten rada lapar aya mah bapak, janten lapar abi teh. Lapar? Abi mah. Bapak, ibu lapar teu? Sarua. Lapar atuh. Abi lapar teu? Cakep deh. Nah, atuh lapar atuh lah. Ya lapar. Yo, pura-pura bahagia teh butuh tenaga. Dahar. Sok tawaran hayang naon atuh? Ih, sok di dieu mah gampil sagala aya hoyong naon ge aya. Abi hoyong ayam geprek apa ya? Ih, ayam geprek mah gampil aya. Cara gena hoyong naon? Abi hayang jus korma. Papi hoyong naon, papi? Papi mah hayang eta sate kadal. Sate kadal? Heeh. Kakak mau makan? Aling teteh mah diet weh. Diet? Nya langsung atuh Mi lah bawa ka ditu tuh Mi. Iya, Ka dapur. yuk. Sini, Mangga ke Ke dapur. dapur sebelah sini. Mangga. Terus di dapur mah segala aya bubuk semen, bata, genteng aya. Langsung we. Kak, yuk aduh samping papi deui. Kak, Siap nih. kata bieu tamu nu riweuh. Mengpeungkeun di dapur urang main game deui yuk. Hayu, kita main game. Tapi ulah di dieu, Kak. Di mana tuh? Di luar ah. Nyatu hayu. Kayak di kita riweuh deui ku kota Arab. Ya tuh kan buat. Teh guna. Itu ya buru. Sudah tema ibu teh bade masak. Ih, ieu ayeuna mah geus canggih, geus zaman teknologi, kudu dimanfaatkeun atuh. Ya terus naon atuh abi piwarangan ge celemek
dari kami bisa menghibur Anda. Iya kasus anu hiji kudu lapor ke polisi, kudu mawa barang bukti, ulah bohong mawa saksi, sabab tante nyeri hati kalau budak hare-hare diasari lelele mending dilapor ke wae kudu ditegakkeun lamun bener ulah sieun salah kudu dibenerkeun ngarah hidup jadi tentrem kudu ditegakkeun lamun bener ulah sieun salah kudu dibenerkeun ngarah hidup jadi tentrem. Terima kasih atas perhatiannya. 2000. Tidak apa-apa sih 2000. Semoga selamat sampai Lampung Ejo. Sok drone saha nu dek laporan? Siap polisi. Mangga ke nomor 5 Pak Payun, sanesna cara itulah mangga. Ibu, Naon masalahna? Abi badai lapor. Abi dituntut. Cenah mah Abi teh ngaresahkeun warga, Bu. Padahal Abi mah nyeun isu ieu teh keraramean hungkul. Nah, ayeuna jadi viral cenah mah nutup isu itu tuh, isu ieu anu korupsi anu ieu kitu cenah Ibu. Ya masalah ketampinya. Sok kami ka salajengna. Munten. Mangga salajengna. Naon masalahna? Iya, Bu. Kami berdua teh dituduh tong ngidap corona. Padahal kami teh ngidap corona, Bu. Enggaknya. Wih. Salajengna kami parieu. Mangga salajengna Pak Payun. Tepangkeun Abdi Isabella dari teknik kecantikan. Kunaonnya, Bu? Ieu parkir teh berbayar kan Abdi geus bayar SPP. Ilih. Iya, masalah teh geus basi atuh. Basi
Tilu duanya apa? Saya sana. Asap tilu. Tilu dua. Udah pakai sasan? Pakai saban. Penculik. Status Ditinggal merit. Jadi kieunya abi teh tos bobogohan 5 tahun. Apa ti sia teh selingkuh, nikah jeung batur kitu caritana. oh eta laporanna Bu. Oh, lain sih. Nah, ieu masalahna. Oh, kieunya tante teh pakasabana teh polisi. Penculik maksud tante. Penculik. Geus nyaho meureunnya tante nyulik budak teh sangka menang tebusan ti kolot budak. Tapi geuning, Ibu, kolot budak zaman ayeuna mah kitu ih. Ih. Kitu kumaha? Hare-hare. Jadi asa ngarasa katipu tante mah. Katipu kumaha ari Bu? Aduh. Aya wae nya kolot jaman ayeuna mah. Leuwih mentingkeun urusan sorangan daripada budak kandungna. Aduh, itu yang pisan ya tante. Tadi kulaan oge, tadi menikah. Aya wae, aduh dan aya wae. Naon masalahna? Tahu. Polisi teh. Aluh, ini teh masalah gede euy. Emang gede, sama mah leutik, datang teh gede. Jadi hayangna kumaha ieu teh? Tante hayang bawa kasus ieu ka pengadilan. Pengadilan? Serius? Nyanyi tuh. Astagfirullahaladzim. Nyaho. Kieu nya ibu pawan. Emang aya pasalna gitu? Allahu Akbar. Ya, abi ditumutkeun ha. Pasal 4 nomor 23 tahun 2003. Nyaeta nu eusina kekerasan dalam penghapusan dalam rumah tangga. Eusina nyaeta sesama anggota rumah tangga dilarang menelantarkan. Nya. Ya nya, lamun urang ngalaksanakeun eta larangan, eta hukumanna 3 tahun penjara atau napi bayar denda 15 juta rupiah. Makanya kata kudu dibawa ke pengadilan, polisi. Duh, ieu masalah teh geus teu bisa diurus di kantor polisi. Urus kan? Ieu mah kudu dibawa ke pengadilan ku si hakim. Sok, ayeuna mah urang ke pengadilan. Siap. Ayeuna di pengadilan tu tadi kantor polisi. Ayeuna di pengadilan. Ayeuna di pengadilan tu tadi kantor polisi. Ayeuna di pengadilan. Di pengadilan tadi kantor polisi. Ayeuna di pengadilan.
pengadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Persidangan dengan nomor perkara Warji III 2020 resmi dibuka. Mungkituna kak penonton sareng peserta anu masih nyekel HP mangga dilebet gegelak. Nuhun Pak Hakim. Sok, enak mangga ngajaksa jelaskeun naon jadi tuntutanana. Jadi kieu Pak Hakim. Ieu Tante Bella Pak Hakim. Nah, Tante Bella teh ninggaluna nuju ulin sorangan. Terus ku Tante Bella teh rencana ka bumina Pak Hakim. Si Luna teh jadi betaheun. Pak Hakim, numutkeun pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lainnya yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, penindasan, penganiayaan, dan keadilan. Nah, poin anu ditekankeun di dieu teh nyaeta penelantaran. Nah, kolot teh si Luna geus nelantarkeun si Luna nepi si Luna ulin sorangan. Rasakan mulutnya. Stop, hargai hakim. Duduk. Sok mangga, ayeuna dili aya pembelaan di pengacara mangga bartosan abdi. Poin of verifikasi Pak Hakim. Numutkeun pasal 328 KUHP. Nu berbunyi kieu ka Pak Hakim. Barang siapa yang membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya diancam penculikan dengan pidana paling lama 12 tahun penjara. Tah, berarti bener si tante ieu teh penculik nu kudu dipidanakeun, bener teu? Mangga jaksa sok lanjutkeun kumaha jaksa. Kan abdi teh tos ngejelaskeun pasal 13 ayat 1 anu poin utamana teh tentang penelantaran. Nah, jadi ngebahas penculikan sanes di dieu tempatna di dieu mah tentang kasus penelantaran. Orang ini pakai keti Sundanya. Nah, jadi dari dia sok atuh ayeuna mah urang dangikeun we di pelapor. Lapor. Mangga Itu laporna. Mangga tante Bella kumaha? Hatur nuhun Pak Hakim nu kusip kudu dipihormat. Nya abdi teh Tante Bella penculik pea. Abdi nyulik teh aya tujuanana. Nya meunang tebusan di kolot budak. Tapi geuning kolot budak zaman ayeuna mah kieu hare-hare. Kitu eta nu jadi nalantarkeun si Luna. Hari-hari kumaha ya teh? Sok. Ayeuna mah urang dalukeun wae kumaha kesaksian ti keluarga Luna. Mangga ka Bapak Ibu kesaksianna. Kala tapi sataacan gitu Bapak Ibu kedah bersumpah heula bisi ngabohong. Mangga Bapak Rayun. Nah, Bapak Ibu ngarep, teteh, oke ngarep. Sok tuturkan kata-kata abdi. Sim kuring bersaksi Sim kuring bersaksi bahwasannya bahwasanya sim kuring sakeluarga sim kuring sakeluarga badai nyaritakan carita nu sabener-benerna. badai nyaritakeun carita anu sabener-benerna. Sok mangga lanjutkeun. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Kieu Pak Hakimnya. Basa si tante nelpon ka kami. Kami keur sibuk Pak Hakim. Keur aya urusaneun. Aya investor anu datang nek join jeung perusahaan kami Pak Hakim. Kami neangan duit teh lain ngelantarkeun si Luna Pak Hakim, tapi keur ngabiayaan si Luna. Lamun kami teu gawe ngabiayaan si Luna di mana Pak Hakim? Kajaba deui. Loba karyawan nu kudu digaji. Lamun eta karyawan teu digaji, dek ngabiayaan keluargana di mana Pak Hakim? Da perkara
ka indungna tah. Iya jadi kieu Pak Hakim. Waktu itu Akika lagi di jalan mau ke tempat karaokean, mau ketumbar sama teman-teman. Nah, ketumbar apa? Ih, ketemuan. Kumaha sih gudeg deh. Jadi waktu itu Akika pergi, lagi ada urusan penting, mau bikin konten buat bisnis. Kan ini biaya buat lunas sendiri Pak Hakim. Belum lagi ngurusin yang lain, ngurusin kepentingan si kakak, ngurusin si papi, ngurusin ini, ngurusin ono, ngurusin ini ono kusut. Kan ini pusing ke Akikanya Pak Hakim. Sekarang Akika mau balik tanya. Heh tante, Tinta Tawares, Akika lagi sibuk, gak bisa gitu teleponnya teh di lain hari, menyeriwah pisan, alemong deh. Heh, Mami, saha nu apal? Ibu teh keur karaokean. Da ieu kan kabutuhan si Luna tuh. Pak Hakim, Mangga Sampai mangga besok mangga. teh. Abi rek nanya. Nah, anu disalahkan jadi indung jeung bapak kuring. Pan geus sidik, anu nyulik budak mah si tante anu nyulik budak. Kumaha kita jadi Tah, Mangga jaksa kumaha? Kantos di bejaan tuh Abi. Lamun ieu teh kasus penelantaran budak, sanes tentang penculikan. Ih, sok Hakim tentukeun keputusan Pak Hakim. Aduh. Sok ayeuna mah sateuacan kami nentukeun kumaha putusana, kami rek mere waktu ka keluarga Luna jeung ka penculik arek damai moal. Apa Bapak? Jaksa Abi gak usulan Pak Hakim. Kumaha lamun di adegan kepoe Pak Hakim? sabab peserta sidang dan daging keparu boe sim kuring ayeuna rek mutuskeun keputusan anu akhirna. Sidang putusan dengan nomor perkara 4G II 2020 menimbang adanya dugaan penelantaran anak, mengingat betapa pentingnya mengurus anak dibandingkan gadget. Untuk itu, sim kuring selaku hakim mutuskan bahwa sakabeh ieu gara-gara gadget. Aranjeun saha wani ngabuka persidangan ieu. Aing pepes gara-gara dunungan aing. Eleh main ML terus aing dibebetkeun. Aing teu narima. Lamun kasus ieu gara-gara bangsa aing. Terus aranjeun tiluan saha? Kami sinyal kuring sinyal F2 cekrek kuring sinyal 3G cekrek kuring sinyal 4G
daron marane gadari ora ganggu kami. Kami tak setuju disalahkan manusia. Manusia mah cuma bisa ngeluh jeung komentar. Nalika sinyal alus suka dipuji dan tepat heeh. Aya sinyal lutur. Kalau nyalakan ieu mah gara-gara sinyal kitu pokna. Manusia mah egois, munafik. Astagfirullah. Sakali deui. Naon sia? Ieu sareng handphone Mamat modal. Lain. Aing handphone mobil getih. Naon deui? Naon deui? Sakali deui. Ulah nyalahkeun bangsa aing. Aing mah diciptakeun ku manusia. Sangkan mantuan pagawean manusia. Aing teh nyaho nanaon dina kasus ieu. Nah, betalakan aing. Namun arek nyalahkeun aing. Lain ka bangsa aing. Salahkeun anu nyieun aing. Mun gitu sok bawa kabeh nu nyeun marane ka dieu ayeuna. Anu nyieun gadget salaki kuring, Hakim. Cicing, madam rek ngomong. Barudak gadget kata dia. Cepangkeun. Kuring Lauren Powell Jobs. Pamajikanna Steve Jobs. Kuring oge Alona Rubin anu nyiptakeun gadget. Mane cicing tong erakeun aing. Naha, marane bet nyalahkeun salaki kuring. Salaki kuring mah ngan ukur mantuan mararane. Bener. Gadget diciptakeun keur dimangpaatkeun ku manusia. Bener oge. Mararane anu sakuduna bijak dina ngagunakeun gadget. Setuju. Ulah kamalinaan anu antukna bakal nimbulkan masalah. Satuju oge. Ieu persidangan geus teu bisa dilanjutkeun. Usabab eta aya istilah Steve Jobs, persidangan ieu kudu dilanjutkeun di persidangan internasional. Begituna kami mutuskan persidangan ieu ditunda nepikeun ka waktu nu sudah ditentukan. Gadget. Isim,
Sangkan bisa indit tina ieu kaayaan. Sangkan bisa lepas tina ieu kaayaan. Satadina mah kuring saukur heureuy. Neangan batur di jero gadget. Tapi batur teh kalah ninggalkeun kuring. Tinggalin. Batur teh indit. Kuring sorangan. Mun wae kajadian tadi teh nyata. Mun wae aya nu ngalarang kuring main gadget. Kuring moal kajebak tina ieu imaji. Imaji itu terus aya dina pikiran kuring. Imaji itu tak apal iraha inditna. Imaji itu terus mere harapan. Ayeuna kuring geus teu waak aya. Kuring hirup di jero gadget. Pi, abi teh nuju aya masalah. Beri tepuk tangannya yang meriah. Ya, langsung saja ya kita panggilkan para pemain dari Gara-Gara Gadget. Ada Adi Mulyadi, Deki Ibrahim, Diah Pramesti, Faisal Dwi, Ilham Ibrahim, Muhammad Miftah, Niluh Putudian, Ranti Suni Paraswati, Rara Sinta, Rahmi Paidah, Ripki, Siti Komalasari, Taupan Al-Hakim, Tiara Lestari. Adapun penata artistik dari Gara-Gara Gadget diantaranya ada Nijar Junior. Penata lampu ada Kriyuda Dwiki. Penata kostum ada Siti Komalasari. Koreografer oleh Kamil Mubarok. Musik oleh Kenny Fahmi Mulyadi. Dan pemusiknya diantaranya ada Chandra Cipau, Hari Marcelinus, Theodora Divina, Ria Nopitasari, Vina Mulyadi, dan Rizal. Penata panggung oleh Dindin dan Adril Nopal. Tim produksi oleh Dwi Arianto Arnando, Jajang Winarya, Nanda Antea, Irfan Badrul Jaman, Farhan Solehudin, Tiara Rojak, dan Wahyu. Adapun penulis naskah kita Kamil Mubarok. Dan orang paling penting di balik semua ini Ridwan